Sadaum teh. Alhamdulillah. Sakieu ge alhamdulillah puasa. Hoyong saum teh. Hai teu kiatnya teu kiat. Nu masihan kakiatan saha? Ari urang kiat atawa nepi teu kiat? Hoyong dikiatkeun ku Gusti Allah. Oh sok nyungkeun tara. Tara urang mah matak teu paruasa oge. Nah teu paruasa tuh teu kiat. Nah lain nyungkeun kakiatan ka Gusti Allah. Nah. Oke, Isa. Punten. Osok tahajud. Osok alhamdulillah dia mah ahli tarahajud. Nya tarahajud kan sederhana tarahajud. Mus orang tahajud, lamun loban tarahajud. Jadi ibu teh ahli naon? Tarahajud. Ieu nyungkeun teh nya bahasana abdi ngabuktoskeun. Lamun urang menta dunya jeung menta akhirat, menta dunya mah cantang tu dijabah. Tapi minta akhirat dijabah ku Allah. Can gaduh beas jang enjing. Can gaduh artos jang sakola murang kali. Isa teh duh can boga duit ya teh. Haben we beres salat Isya teh salat qob ba'da Isya. Geus ba'da Isya keras we urang teh salat witir abdi teh. Dina salat witir ngadoa bismika Allahumma ya wa amut. Saya aya we diinget-inget teh duit can boga. Duit isuk can boga. Beas can boga. Tingkin tenten lamun abdi gugah eta duit aya lah henteu. Padahal tadi teh Isa teh abdi ngada Gusti abdi teh can boga duit. Ai pas udang teh angger can aya beas teh. Eta urusan dunia. Tapi lamun urusan akhirat cobi ibu ke, ieu urusan akhirat. Urang teh tara tahajud. Hayang diajar tahajud. Yo. Hayang diajar tahajud. Dicoba ka di pasantren hayang tahajud, meuli beker sabaraha rampasan meureun da teu anggar itu udah. Ibu hoyong tahajud caroge ditoyang panggugahkeun mamahnya hayang tahajud sarua karek di secara bete teu bisa. Tapi cobi laporan ka Gusti Allah. Tapi dina mana anu mulus murni hayang meunang akhirat. Gusti abdi teh leres abdi teh hayang tahajud seur kapayogian Gusti. Bejana mah cek ajengan di mana gaduh hajat teh kedah gugah tengah wengi Gusti. Gusti ugahkeun